sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sapaham saihwan negeri Tanjung Pinang gawe pawaan satia sajiwa sagede singkil gabasmi pasaling singan sabilulungan urang Cikarees sabilulungan hirup saulungan sabilulungan hirup paparengan sabilulungan Cikarees mah sapaham saihwa Cikarees lemur urang pangbalikan hayu urang mulai Cikarees lemur endah matak besar sabilulungan ngabangunkeun masjid sabilulungan salat berjamaah sabilulungan subuh berjamaah sabilulungan masjid jadi makmur sapaham Cikarees lembur endah mata petah puji jaga jeung diriksa Cikarees lemur urang pangbalikan sabilulungan hirup babarengan sabilulungan silih tulungan sabilulungan hirup sauyunan sabilulungan Cikarees barokah hidup Cikarees Allahu Akbar. Ayo urang sasarengan jengkang cepot di sinar medal ayo urang sasarengan acara hidup di tanah ayo urang sasarengan sempal kuyon kokon jakan jengkang cepot sinar medal ayeuna di Cikarees dulur-dulur anu jauh baraya anu aranggan aya atuh gerakan dieu karojong inuh di tanah Sri Tinun apa sewakan iki Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan busana maneka warna gedong dhuwur kali sambung
pagulingan ya sepi papatetan samiamurag balimbing lan jerok mangaling kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia pang sekar bakar inggare si pandang arum si pandang arum Halo, Bismillah. Urang kawitan ku bismillah cenah palwari. Dan puji syukur kayang aku Sor ngapain? kembang gadua Obat ngajak sahur teh soroyangan. Kesadaya Kabayun nada jembar tampi kasadaya kaum dangung nyagakeun silaturahmi iya lagu kembang gadung muji syukur sayang nyanggakeun hiburan abdi mah saparakan
Ekna? Oh. Tes. Tes, tes. Halo, halo. Halo, halo. Tes, tes, tes. Tes. Tiga mengkesan di pasir lelayu reta kali halo teatat lebah-lebahan mayapa girimis kodat esu nambihan kawas kacka diri no kasarang napi lepahan rumah sages kasamaran ku asih nu saliwatan girimis kaheman nyirambisna nu munggaran mungka siji pangharepan di pasir lelayu girimis munggaran sabada ketinggal panjang sages kalewatan ku asih nu saliwatan girimis munggaran nyirabumi nu handang katiga mengkacekesan Tes. di pasir lelayu reta kalir majalaya teatrat lebah-lebahan mayapa girimis kodat estu nambihan kawas kacka diri nu kasarang napi lepahan rumah sages kasamaran ku asih nu saliwatan girimis kaheman nyirambisna nu munggaran mungka siji pangharepan di pasir lelayu
gerimis monggaran nyirabumi nuhanang ketiga mengkas-kasan di pasir lalayu retak kaler majalaya keatrat lebah lebana mayapak gerimis podas estu nambihan kawas kas kediri muka sarung kasaran napi lepehan rumah sages kasamaran nu asih nu saliwatan sumuhun sebagai atuh lajeng deui cenah tes ibu sinden anu kadua tes sinden kuku tengah
Lindung ke Allah tina pirang-pirang panggoda setan anu dilaknat kalawan nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib murahna di alam nyata asihna di alam gaib ngotek tak wayang sakotak nalungtik wayang sapetik didinya nenen silip simbol jeung siloka ciri silip dina diri nunda siloka dina awak simbol dina hirup simbol oge dina wujud simbol dina wujud jauh jeung teangang nyaritakeun gambaran hirup manusia nu aya di Maracapada nerangkeun salah jeung benerna manusia diguar uki dalam kanda buana urung manggung nedawidi kanu agung di dalam medal carita Goyang
Mamayu meren ujang. Di mana Ece? Pakaulan. Silen ngalagu meni ditamatkeun. Pakaulan. Silen sadua-dua ya. Dua. Gusti nu Maha Agung. Hirup teh meuni kia-kia teuing ujang ece teh. Heureut pakeun pungsat bahan. Liuk eueuh ragap teu aya. Kaduhung aing boga salaki ka mangsa Smita. Gusti nu Maha Agung. Ieu beuteung geus dal deui. Alah, yeuh anu kasabari jeung Ece eta. Anak teh Ece teh geus kasalosina ayeuna teh ujang. Alah. Heeh, maksud mah Ece teh hayang asup kabeh. Nah, ari pek teh kal kaasup kabeh. Kaduhung aing dipihukum ku Kang Sasmita teh. Heeh. Padahal lamun tiba heula kawin jeung Kang Ridwan mah meureun beunghar aing teh. Heeh. Kantos kitu. Marukan teh urut ka bogoh Ece. Nepangkeun yeuh ngaran Ece. Ijot. Keun bae yeuh. Goreng-goreng ngaran atuh sia teh nah meuni ulah. Ijot mah yeuh baheula pernah boga ka bogoh. Ngaranna teh Aa Ridwan. Fungsi lami jeung ari. Ujang menang meureun ari teh ari kana 2,5 jam mah. Dedehnya ka Ece teh moal aya ujang. Dedehnya Heeh. Cenah aya bejana ayeuna cenah ujang. nya kumaha? Nyunatan murang kalihna. Laras aja. Gusti nu Maha Agung mendingan Pade murah ke cenah kuaya koco. hate teh mendingan deg-deg teh Ece teh. Nah, habat ka dedeh koco. Ya geter ujang. Da kudu mah jeung Ece ngaraneng di pelaminan teh. Eta teh Deh ngaraneng jeung Neng Ani. koco sedih koco. Heeh ujang. Metak lamun ningali Neng Ani teh Ece masuk aya ngerowek. Cemburu ujang Ece mah. Aslina ujang. Panas gitunya gedurnya. Ridwan mah baheula ka Ece teh mah aya nyaahna. Ya dedeh. Eta we Ece harita besa boga panyakit nongtot pool. Ya kumaha aja. Diladongan ku Ridwan. Bakatku nyaah ujang. Di kumaha tah? Belaan neangan urek. Diurekan ujang. Bol aja diurekan. Lain di etem aja. Gusti nu Maha Agung. Ari ayeuna jadi milik batur. Tong sedih aja kayak gede upahan. Ujang. Matak deg-degan kalau ningali Neng Ani teh. Ari deuk masih ada setelah dewasa ayeuna mah. Naha aja naha. Ada geus nu dipihukumna eta. Tah Ece mah baheula ieu ujang. Kumaha tah? Pernah bobogohan di sisi Citarum tah. Jeung saha tadi saha? Yang si Aa Ridwan. Alah di sisi taruh kungsi. Bari si Rengdang tah harita. Alah. Mangkaning harita teh ujang keur banjir. Banjir. Heeh, tah jeung Ece tah harita jang Jipasini. Eta teh. Cenah majarkeun teh lamun urang teu ngajadi urang malidkeun maneh. Ya si hidup semati teh. Ece bari dipalidkeun Nya Ridwan ujang. Ridwan Saparudin. Eta teh. Haji Ridwan Saparudin ujang. Nya singkatan ujang Ridwan teh teu baheula. Ari erna teh ragana teh diwakafkeun kana rumah tangga jeung Neng Ani. Ari ina teh iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Daena teh didikan atikana tina agama Islam anu saestu. Ari we na teh ujang wawasanna luas. Ari anak teh anu nyaah ka seniman komo kadalang ajang mah ujang. Eta pisan atuh Kang Tengah. terakhir na Naonna ujang? Terakhir. Enak. Ya. Nu mawi di antosan pamukan pelawang sugan we atuh nyawer. Sa
Salah, ece lain eta meureun nah kadinya. Sanes eta ece ah. Lah lain. Lain. Nah geus diganti. Beuh, teu teuingeun. Nah da eta ena mah Ujang nuhun upami bade nyawer teh dah kitu. Oh, nya atuh bae. Heeh, Ujang. Alhamdulillah. Kalau mau tos disiapkeun Ece teh Ujang ngahaja ka dieu. Nya, ijot ngahaja hayang ngahibur ka dieu. Sok sanajan keur nyiram keur bureyeung ya ku Kang Sasmita. Alah. Ih, Ujang. Nu ngaran Sasmita eta beukianana. Bekian naon ari ece? Bekian naon? Heeh, beuki barang dahan, Ujang. Oh, suka teh bekian Heeh. naon. Si goreng adat teh tah. Itu. Nya, kumis gede. Ih, Ujang leuheung mun teu caramang. Kabayang ece nya. Kabayang, Ujang. Ece teh lamun keur diledot kumaha teh ka kumisna teh? Ari keur kitu mah Ujang nya kumaha deui. Nya ece teh pasrah we kan bae. Kira rasakeun Heeh. Boga salaki kahangsip ece teh. saha teh ya. Heeh, ngaranna teh Sasmita sia teh. Nah, kan teh kumaha Ujang? Ngajabat ayeuna. Da menit teh jauh Ujang kebangetan teh. Geuning pajabat. Marukan teh kumaha teh. Timiti banget yang kumis teh jeung salaki ece. Eta mah kemaranana meureun. Cita-cita ece teh apan Ujang hayang menangkeun teh ka jenderal. Heeh, pada teh bisa wajar. Heeh, kan bae deh ge sarua Ujang tugas nagara. Naon? Jugjung serikeun ningali teh. Pada bijil nu gede kumis. Sanes gagah cenah gagah. Gagah gitu kakang teh. Jika ti India Iya, eta mah nya. Ih, akang mah kieu ge tugas nagara. Nya tuh mulia. Resmi akang mah ti pamarentah. Apalin Mas. Apa? Mas Naon? Nyalin Mas gitu. Linmas. lindungan Lindungan masyarakat, lindungan masyarakat. Ulin ka Nyi Imas. paling anu carekan we pamajikan kamu. Malah. Sugan we yeuh kade belah ditu tuh tukang suuk amankeun. Aman aya. Belah ditu tuh aya tukang tahu Sumedang belah ditu tuh. Tah eta ternyata kade bisa anu gupruk tah. Ya. Tukang cilor aya. Aya. Syukur. Aduh. Cilung aya cilung. Johon cewang sumoreang kana pahlawan bangsa jadu mundur pantang ulang maksud tajan laksana berjuangkeun lemah cai kali rabi tur tegang pati kaya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho berkorban mitoha. Salah. Korban negara Kang. Negara ya Kang. Naon? Kang sok rusak lagu keur korban negara. Dewek dia salah lagu. Salah, lain keur korban mitoha lain. Ikhlas ridho Keur Korban negara. udah aing memilahan mitoha. Nya dinya. Geus diganti. Eta lagu mah korban negara. Oh salah. Lu beneran naon atuh? Keur korban negara. Korban Negara. negara. Pada mitoha loba jasana ka Kang. Ya heueuh atuh. Budak nalibikeun. Jadian deui teu naon. Ayu jeung akang mah. Halus Oh. nyarekan ka lagu perjuangan. Johon cewang sumoreang Ore. ada pahlawan bangsa jadu mundur pantang ulang maksud tacan laksana berjuangkeun lemah cai dirabi tur tegang pati kaya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho berkorban merdeka Mitoha wae Kang. keur korban merdeka Oh, merdeka. keur korban negara Nya. keur korban naon deui atuh da loba rana we tah ya sina dikit cilik di tukang
Bisa capek ngomong-ngomong rana jeung nyandung ah. Ulah acara di sekolah itu karunya tuh tepayu. Oh, Dibaca-baca. ulah dibeja-beja ulah. Ulah jempe nu kitu mah. Eta paling bae. Di dieu aman sotenya kan. Lain pamajikan abong keur nyiram. Aku mah kitu. Eta ku sagala hayang. Heuh. Kamari mah hayang ti kotok medok. Waduh. Ya hayang kitu Akang. Bus. Heuh bingung heuleung ti kotok medok. Hayang naon? Sok sieun hayang salaki batur aing mah. Oh, Eta nu bahaya Akang. Silakan. kamari cenah hayang dicium ku tukang kiridit. Eta mah aduh aing nepi ka ngudag-udag tukang kredit di Tasik. Wayahna cenah itu. Pangnyiumkeun ku siling. Kan omat sia kudu make masker nyiumna cenah. Diburuhan teh Akang. Ya udah mungeun atuh itu ge. Gusti aing kalakuan ieu kumaha ieu. Eta aya kumaha hiwalnya hayang. Aya kumaha hiwal eta si Ijot. Heuh hayang sanggeura situ mah Akangnya. Leuheung gitu teh hayang akaneun mah. Nya bakajeng teh hayang ditoel ku RW cenah aduh ampun. Segala rupa pisan ka hayangna teh. Ya maksudna teh lain ditoel unggul meureun Kang. Kalau kul mana naon Kang bahaya. Itu geuning ujang Kang Sasmita teh. Oh Ya tah. ceuna. Kalau Kang ngacapruk kalian ka dieu pamajikan geus di dieu teh. Aya. Aya tidak tadi kita. Nah atuh teu ngomong. Tadi Ah, ada Kang. Kang ini teu kating paneta hareupeun. Ari sugan teh nu gelo. Waduh, eta ka pamajikan. Majikan kitu batuk kitu lakunya. Dari sidik-sidik teh ciga bang barongan pamajikan aing. Yang gitu Kang. Da jodoh mah jorok aing mah baheula panggihna ge di WC. Si Ijo teh harita keur adu regeng Kunaon? di WC ese modal. Wah, Karunya ku aing teh dipangmeulikeun we eta minyak kalapa. Sok cenah inum kayaknya. Ari geus diinum jeung burusut we. Nganuhunkeun jeung micinta teh ka kuring. Di dinya teh kuring mangajodoh teh, matak jodoh mah jorok. Panggihna ge di WC jeung si Ijo teh. lain teu sapira lantaran tanya. Teu sapira lantaran teh ya Waduh, merukan teh. Ayaina nya Kang. Iya nya maunya ada ka pamajikan atuh. Atuh bieu jiga bang barongan. Ngan geuleuh we kulo bakayang. Nyawayana da keur nyiram atuh. Sugan teh eueuh, ampura nyi. Gusti nu Maha Agung. Teu kuat. Teu kuat. Teu kuat. Teu kuat. Teu kuat cenah Kang. Teu kuat naon atuh. Ulah wayah kieu era. Engke geus balikna beudeg mah. Lain. Gusti nu Maha Agung. Mun geus asa dina saya dina biwir. Naon teh hayang naon? Geus asa dina ti koro. Dikeke dibuka. Tuluy dipesek. Geus dipesek diamban heula. Aduh. Geus diamban teh tuluy dilamot heula saeutik. Aduh, eta. Geus dilamot heula saeutik teh. Tuluy dikegel saeutik. Aduh. Hayang naon Kang atuh Kang? Geus dikegel saeutik teh. Tuluy gede. Tuluy dicapek. Ada cepal-cepal. Naon tah? Tuluy diteureuy. Kageleser. Jika nama hayang colena kurinyak. Nya. Lain. Naon atuh hayang naon? Eta cenah Kang. Oh Naon? hayang channel meureun. Hayang cendol. Ngomong hayang cendol mah. Aya loba ieu. Lain hayang cenok Kang Sasmita. Hayang mimitina teh sok teguh sok. Asa tahu? Itu koloko ngajak teguhan. Hayang naon sok ngomong kakang, akang loba. Awisan atuh Kang. Loba tuh tinggal minta akang mah. Mimitina teh be. Tungtungna. Tungtungna teh es. Oh, ganas eta mah nya. Ganas. Salah goblok. Salah kigelo lain ganas aing mah asudi bukan salah kigelo kitu. Aing serahkeun sok si aing sok. Ngarti salah kita Eta teh. berapa? Sia teh meuni gampil nyebut serahkeun teh. Mitina get. Ulah sia teh nu kitu teh ceung agama ge teu meunang. Nah, tuh mitina be tungtungna es make jeung ganas. Oh, sorabi beraka.
Surabi atuh. Salah Sasmita ya. Pas eta. Nih Sasmita ketos. Iya Cari ngucur. Kang Sasmita pantai teh mitina teh dibuka di ambulan hipu-hipu. Oh Cau Amon juga nama Cau Amon. Di tina teh dibuka diletak tinggal Cau seutik. Amon juga nama. Tah Cau Amon. Salah goreng patut ya. Itu kasalaki nepi kacemplak gitu. Abongkur nyiram. Bawaan orok bang bawaan orok. Irama sudah maklum. Tampili gua gitu gua. Nampiling ya kang. Hayang numpak beca meureun. Hayang tumpak beca meureun. Lain Sasmita lain. Lain kene. Sok ku aing urang jelaskeun mimitina be tuluy Tuluy. Oh jadi bu. tuluy make ag. Oh jadi bug. Bug sia yang dikebug. Lain. Burut meureun Kang. Burut. Lain. Tuluy i Bugi. Tungtungna es. ngomong Oh atuh. ya kang Hayang lapis. opaketan geuning. Lapis eta mah kang lapis. Hayang ngompaketan. Alah, Bugis. Masih kan hayang lapis. Hayang bugis. Mbah. Ih, sinakang enteng gini akang hayang nanti nah tepira tuh beli we. Tupira hayang bugis mah. Kang meuli atuh ka pasar ya. Kalah ngaliliurna we. Sugan teh naon we. Sudah Wah. hayang sistik naon Boy sugan hayang hamburger. Hambur duit keur pasea. Hayang aing mah pasea jeung si Ijo teh. Nah aya jalan. Nyata dalam geus pasea teh si eta mah gabruk aing teh ngagalentoran. Jadi aing teh teu jadi dicerahkeun teh. Bisa melihat enanya Kang. Tah eta hayang bugis abdi teh cik pangmilariankeun atuh sugan aya nu hajat atau meuli di sisi jalan. Eta loba bus di sablasar. Hayang bugis Bugis. Hieup perbawaan bayi orok dek di karanan saha orok tengke. Ngaran orok teh engkel teh ngaranna teh Gani Saparudin. Nah, Gani Saparudin. Eta mah sudah eta putrana Neng Ani ya. Oh geus aya eta mah. Aya. Kalah. Ngaranna teh nu alus mah nyaeta Dabas. Ada bas masalakina ce omai. Keke. Lamun lalaki ngaranna teh nyaeta Odang. Ulah udah mah. Saha tuh? Jajak. Jajah masalakina lilis Oh, jajak teh salakina lilis. Ari urang Cikoneng piraku teh apa? Ai, Urang Cikoneng eta teh. sugan itu apa-apa deui atuh. Atuh ari kitu mah hayang bugis mah. Ge urang neangan. Sugan aya nu hajat. Urang api-api mere we ka ditu. Kan sugan bugis beuneunan dibawa. Nuhun salakiku cintaku ilopeyou. Aku cinta padamu. Walaupun gunung tinggi setinggi Himalaya, tak setinggi cintaku kepadamu Sasmita. Kau lihat itu, lihat luasnya Citarum. Luasnya Citarum tidak seluasan hatiku. Aku cinta kepadamu. Tuh lihat bumi anu gedong, sigrong. Apa? Nyaho naon eta teh? Boga nu batur teh. Hayang di imahan aing teh Sasmita. Kalem. Nah, ieu bugis sekal ka datang. Nyaan geuning ieu. Pan hoyong. Gusti Nu Maha Agung di dagoan sok akangku abdi. Nepi ka peuting
Ya, mawa Kang Ngising lamun san ngadahar bugis menang Akang. Oh, ke urang neangan atuh. Bugisna urang teh bugis teh nya. Pan sok aya geuningan, aya Batak, Aya aya Sunda, nya aya Jawa, nya aya Bugis, eta mah suku bangsa. aya Peuyeum. Ini gitu. Eta mah kudu bisa ngabedakeun. Eta mah atuh suku, eta mah Heeh, suku teh panoromeheun. geus lieur aing mah sok di dagoan tah nya. Kepanggih deui di dieu tah dina gebog ieu. Hayang Bugis pangan. Allahu Akbar Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Odah. Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Ijo daek di Canung. Naik. Memang aya kawantun gitu ah. Ulah ditinggali kolonna, Jot. Tinggali barangna, Jot. Aslina Asli. hayang ningali barangna atuh. Nya atuh Jot, tadi di muka umum teuing mah. Di muka umum teuing mah tuh Jot kira-kira. Ih noel ka abdi. Odang. Tadi teh Jono bogo karidwa, di bate ku sidek pasti aja guring Jot parebut ijot. Heeh. Tadi wan milihan, tak kuning rani. Gitu metuk barukan Ingin anu langkung dongtok, ya nah, nu diemplot, ya nah. Naon ijot papeot, ya nah. Gusti Nu Agung. Ya masa nih jaga abi Jot, Cek saha? jaga karidwa Jot. Awas hari dua dipelet ku ijot masuk. Sanes sidik-sidik teh odang. Tadi barang saha tuh teh? Ada kumal waka nyebatkeun ngaran Jot, abi mah sane surang dieu. Ngan abi mah istilahna resep Jot. Seniman. Pasti iya Raffi Ahmad. Tuh geningan, terang Ya geningan. Raffi Ahmad. Bocoran di saha Jot, eta Jot. Mau Raffi Ahmad kering patuh. Nah, ijo salah ningali coba pakai sedotan eta. Kek. Pakai sedotan cai kira Jot. Ujang sia ieu mah. Lain. Ahaye Imam Mamang Yudhoyono. Dong sok ngaganti-ganti ngaran Jot. Ngerasakeun ka dieu geuningan ieu politikus. Alhamdulillah Jot, urang tepang Jotnya. Ya, kumaha Agus? Tapi Jot di ditu teh di Jawa Timur. Teh di Jawa Timur. Di Jawa Timur, amung istilahna resep Jot, amung muli kasenian Sunda. Sanes istilahna ria Jotnya. Ayeuna ngulem ijot ka dieu, ieu teh ngagerakeun rasa syukur Jot. Nuhun Dititipan urang kalih ku Allah. Ayeuna parantos Islam ke Jot. Eta ngagerakeun Alhamdulillah. rasa syukur abi teh. Kagaduan saderek nyata saderek Ridwan. Matan ijon parebut jeung abi teh telepat Jot. Karasa nuhun. Ridwan parantos gaduh ayeuna mah Jot, ayeuna mah ijon mah jeung abi we. Ngadi Canung Jot. Mulung muntah geuning Keun Jot. bae ieu jeung si Sasmita makan bae. Tuh geningan. Naon kalau caroge nu kieu patut atuh montong di eta naon. Ngadu kumis sok. Tah pami ngadu kumis abi kawon Jot, teu gaduh kumis mah. Aya oge kang atuh sabaraha lambar deui disumbutkeun. Bulan Saha atuh nami teh teh? nami teh pami di percanten mah Suyatno. Oh, Di daerah Jawa geuningan Timur. pasti orang Jawa nya. Wong Jawa asli. Nya abdi masuk emut we geuninnya pan ari di Jawa mah ku O, upami di Jawa mah ku A. Teras. Pada kieu geuning mangga calik 44. Tah di Jawa mah sanes Monggo Kade tong diteraskeun Bicarioseun teh teh bot. Sumuh. Bicarioseun. Mohon tadi teh da moal nyarios monggo colok 44 moal gitu. Tah eta geuningan. Kaceplosannya. Eta mah wartos eta oge wartos. Nya gewejotnya negerakeun rasa syukur. Nuhun Kang Mas. Janten anu putra nyata Ridwan terus ngakeun sepuh ka Simkuring. Nuhun Kang Mas. Ayeuna parantos syukuran
kesempitan putrana sanes sidana kudu deh kunyaah si kuring teh bot anu jot sanes biasa bahasa Sunda mah berapa lilol bahasa Sunda pada rumah gitunya ada dagas kadeule ku ceuk tak geningan lintah Jawa sareng lintah Sunda mah biasa pun bade kita mah ngan saroleh kan sanes ngahinakeun atau nabi ngahina ampun paralun tubarkan rumah kawasan jotnya mengurang posisi aya di dieu nyasa tiasa teh belajar ku bahasa Sunda menghargai hidup Kang Suyatno hidup nya untuk biasa belajar ageng-ageng teh pot mana penting mah ayeuna kahoyong mah kitu cerai botnya jot jeung abi we dicandung tapi sok abdi yeuh nya saksina gebog ieu tah saksi gebog ieu saksina tuh aya Abah Isur abdi rek minta diserahkeun ka si Sasmita nya kan atuh sana 50 tahun deui jot kitu we jot asal abdi kedah di pahugi heula ku aa Mas Kang Mas ganteng Kang Mas ganteng rayuan gombal eta mah geus tong buat tinggal rayu yo awewe mah pokona ningali nu beureum geus sajepe hop nah nuhun aa ikut tuh dale tingalikeun si Omen Kumaha? Kakang Mas cintaku ilope jauh di Jawa ka dieu ujang heeh ka dieuna teh tumpak calana Lain eta Kang Sasmita karunya meuni malohok. nya jajak kalau khairon kasiron Kang Mas sing kagentosan aa Mas ayeuna mah manjebat Mas aa sareng emas sijikeun Mas nuhun aa Majikan aya nu mahugi bejeuna keun bae sok olo nyi sok nyi duit teh kakang ke nyi oh keun bae akang mah digawe dek nguseup we sok mah bageur nyi Kang Mas mah bageur nyi Raka Prabu teh tuh nya salaki aing mah tingalikeun aing aya nu mahugi ka Kato Gusti Mah Agung boga salaki ka bina-bina teh ulah jongjon teuing urang kudu eling didunya langgeun salawatna ulah jongjon teuing abdi lamina saminggu abdi teh kasepian teu aya nu ngarencangan ayo karona ayo kontroling nu ketepan boro-boro nu nyinggutan abdi betengan ingat papancangan silih cilik silih capengan bagana sanes lumayan ulah jongjon teuing urang kudu eling di dunya ngombarat malangkeun salawasna ulah jongjon teuing abdi lolongan lamina saminggu abdi teh kasepian ulang-uling ngan sorangan teu aya nu ngarencangan boro-boro
tinun ieu pasewakan busana mereka warana busana maneka warana maneka ya Kang lulus euy aku naon lulus belum pangan wae atas di mana tuh Kang atas di mana ya we ya geus niangan eta biasa we dengan babaturan dieu oh aya kapanggih aya kapanggih tuh aya kapanggih saha Chef Agus oh nya anu istrina teh geuning garwana teh Neng Ayu oh eta aya wartosna cenah aya nama parantos gaduh murang kali dina patuangan Neng Ayu anu basana beuh urang teh geuning oh nya eta putrina Abah Isur tadi da yeuh lokot cenah teh da yeuh kolot tuh aya titip syaur teh si Amu cenah teh Neng Ayu ka dieu ka panggung nya tepang dinten nasional pas sore di pengkolan sangka dinten Selasa benda obat aya janji dinten Rabu ulah lepat tepang tabur hidup dengan hidup nuhun kaneng ani Neng Ayu mah anu geulis Neng Ayu da anu geulis Cep Agus mah anu kaseh Cep Agus mah anu beunghar Cep Agus mah anu pinter Neng Ayu mah anu geulis rumah tangga pinu sapina Neng Ayu manis Cep Agus ganteng Cep Agus anu bager Cep Agus anu pinter ayeuna aya di dieu tiap mah aturan rawuh Cep Agus bager hidup Cep Agus ayeuna mangga Cep alhamdulillah bapak baru aduh boga budak Agus aduh boga budak alhamdulillah aduh tinggal mas kakang mas alah Kang Yatno nuhun Kang Yatno aya alhamdulillah ya makan alhamdulillah kula wargi Abah Isur teh mohon alhamdulillah Kang barantos emut deui ka urang ieu aladir nya putra putuna Abah Isur alhamdulillah sehat ngeresakeun calik we geuning dina kursi nya Abah Odangna aya sumpi nya alhamdulillah saha udah ari Abah Odang mah singkatan sarua teh ge naon singkatan tina naon teh ari Oda naon orang pemberani ari dekna nya didikan atikana teh asli eta mah tina jawara ari ana nya anu iman takwa ka Allah
Ari enak nya niatna jadi pengurus naon teh hayang ngamajukeun daerah. Ari gena Gena nya geranya werados. mana Pak Odang. Aduh ampun euy. Alah nuhun odang nya jeung damang jeung sehat. Euy. Arukman Paliman. oh ya Arukman mah Arukman belah wetan euy dulur dalang urang ditu ya Lan Pak Jaja Sumping aya. oh urang Cikoneng euy alhamdulillah baheula aya ningali teh dewe keur masang benang we berarti gawe di pabrik heeh sarua jodona ge kana Lilis oh geus ria budakna ieu mah euy Tage singkat. oh Singkatan eta ge nya. Jaja Jaja mah singkatan A we unggul Naon tah? anu bager anu bakal nyawer alah Lilis awet alhamdulillah aduh nuhun mah aduh damang nuhun nya sareng Lilis we aya di rumah tangga teh na teh hoyong gentos Satya nuhun aja ja urang Cikoneng Lilis eta salaki nyawer bae bebeja teh Lilis oh bebeja mah tambahan deui ku Lilis ari Kang Awan aya Lilis lanjutna ieu mah oh Kang Awan teh kana nya Kang. si SDW berpande Bos baso alay. Awan ya Teh Nung Sumping nuhun Teh Nung kana pangrojongna Mamih Ella nya sareng Bapayana na Sumping wilujeng nya ngariung di dieu ngariung heeh Eko aya oh alah teh jeung Teh Lisna aya nuhun Teh Lis Eko lah nya heeh Sono ka Akang. Teh Ai Sumping nuhun kula warga besar na di dieu Keluarga besar apa? nya sareng Mang Ono na aya loh ulah ya say ulah nah ieu mah senior Si Wa. wow dah Kubah keberat Akang, alhamdulillah. ya nuhun pisan ka Odang nuhun pisan ka Jaja nuhun pisan ka Odang nuhun pisan ka Jaja mugia sing kagentosan melipat-lipat sing sehat sing kagentosan Odang sareng ka Jaja Aduh, Akang biasa. Odang alhamdulillah boleh warga besar alhamdulillah nuhun Alhamdulillah Kang. nya teh nok aya teh nok Ada. nuhun amat tuh denok karena nok mah Bukan tenang we. oh Kami naon sareng Adanina Sumping si Akasep kasep saha Akang. nuhun nya Aya komplit. teh nok sareng Adanina salam baktos oh Neng Eli Sumping Neng Eli aya. alu atau Neng Eli nya sareng Suryana na Beres. nuhun nuhun Asep aya apa Apa aya? nuhun nya apa emang aya wae ga Akang eta Eli Sumping. sahayu Jarak kurang kali gelis Akang. nok Ya. nok halo Akbar geuningan nok hirup kene nok aduh nuhun nok dadah nuhun nok jeung di amplopan itu nok Sobat Akang. nya saya curiga nok ada amplopan aduh Ayo curiga naon Akang. di Ramatek paleto jeung dewe
Aduh. Ya. Kena sumping Kang. Loh. Abah atuh ngeresakeun Abah. Aduh, akbar mah kalau dewek ieu mah loh. Aduh, Abah aduh. Abah. Sanes-sanes abdi sanes. Sok cepot. Aduh, abdi kandap deui. Aduh. Sumanga Abah atuh. Atur sok Abah nyarios Abah. Ngatur nuhun siapa tepot tiasa suping ka dieu cenah. Tiasa kahibur ka masyarakat cenah ayeuna ngareureuh anu janten icuna pot. Leres. Janten karaos bahagia piwos naos istilahna kondisi girang sehat. Ngatur nuhun ieu ge padalang saha para kanca tiasa nyompingan pangulem Ridwan gitu. Putra teh Abah teh sabariji sadayana teh sieun? 10 cenah pot. 10 aneng hajah ani anggraini teh nu gaduh maksad teh teh anu kasabariji Anu kasalapan Pak bagja Abah sing sehatnya amin di payuna waktu nikah neng Ayu Abah teh geuning ngeringkuk we nya ayeuna mah damang bahnya nya dugi ka ngabujengan ka dieu hoyong nyakseni panginten putuna ieu nya alhamdulillah Abah sumuhun cucu teh 430 cenah pot. Beres Akang. Uyun atas gaduh opat. uyut tos opat sanes bade tumaros ka Abah deui teh upami dipasihan parawan ku abdi kerja bade dikahari Sidik nyarios ka abi pot. Kang masuk nu lain-lain wae. Amun ibu Sinden hoyong dicanduk cenah ku si Abah bade dicanduk cenah Abah. aduh Ya solar tuh pananang. teh sawios da Abah mah da anom kene tenang nya beune ya nu penting mah Abah sehatnya banyak nuhun tos nyecep ieu ka abdi Bang nya nuhun pisan Abah sami-sami Bah Sehat Bah. sumuhun muhun sumuhun keluarga teh dengan musik keluarga jajak sadaya leres nuhun Abah halo nuhun Bah nuhun pisan mangga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nuhun Abah hatur nuhun ka Bah isur parantos ngersakeun sumping ka pangu